أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Gusti Rasul ngimankeun Khalik Allah jeung ngajak iman ka dirina sebagai Rasul Allah nyana endahan teu percaya lain sakadar teu percaya bahkan manehanana ngalelewe lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohan ku umat-umat nu baheula karitu horeng umat nu baheula lain kakara wari Muhammad umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetep inkar saeutik anu nuturkeun umat Kangjeng Nabi Isa sate acan anjeun Muhammad sarua bahkan Kangjeng Nabi Isa nadek dibunuh jadi ulah kaget Muhammad sarua nu baraheula ge kitu bae tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah dia jelas-jelasan fasda bima tu'mar kabelah dia terus Kangjeng Nabi dakwah tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatekna geus dicap boro-boro milu kahdanan ku milu merangan deui ka Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng lantaran ti baheulana kos kitu atuh terus datang ka kuari ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat-umat Islam paila dipailakeun selain sakadar sapail-pailana urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam jadi paila model kieu tegoran ti Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan padahal subur tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti itu kok kuari mah jadi madarat jasa boro-boro boga kendaraan imah mewah dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil ba'sa ditegor ku Gusti Allah melalui gempa melalui angin beliun melalui tsunami ditegor ku Gusti Allah wa barro penyakit gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk kelas menteri kelas pejabat kelas gubernur kelas bupati setruk teh perkara itu kuari mah orok 2 bulan setruk mikiran naon tuh nyana kapan orok kapan setruk we itu tina pemikiran setruk mah tidak pemikiran lantaran teu bahi nu kudu dipikir anak-anak otakna budal setruk ya orok pikiran naonnya nak apa pikiran bapak nak sering naik deui jadi puyeng meureun nya nak kita orok terus masyaallah karim hese geus caritakeunana tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus teu mahi budak wari lalajo tina TV tina internet dan lain sebagainya kaayang da leuwih gede tibatan pelaksanaan anak bisa jadi tersetruk budak leutiknya lantaran teu bahi di otakna kahayangnya na terlalu bongsor kayaan metetet ya otomatis kan ketruk pantes sama ai orok ketruk Masya Allah ini bawa ke imah kola kenapa ini mbak ini menurut dokter setruk mikirin apa ya tahu dah apa lagi bingung teguran ti Gusti Allah lain anak simba jeung simmas bae di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa anak jelema gede setruk loba jasa ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae teguran ti Gusti Allah secara umumna setruk secara khusus-khususna ieu penyakit-penyakit nu lainna ieu geus ditegor itu ku Gusti Allah tah
tetep baik ditegur itu teh buah si kena buang kawarak kene karena pituturna tengah hiding karena panyingsianana terus baik ngalaksanakeun karena maksiatna dibere bihi ba'sa jeung dorote tetep baik umat tu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila melalui gempa angin dan lain sebagainya tapi tetep baik manehanana teh ninggalkeun kana piwurukna geus puguh omongan rasul-rasul makunyana teh didengi baraheula ieu umat tu baraheula zaman meme Kangjeng Nabi teh di dakwahanana tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabina tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegur melalui basa iwadoro tapi nyada tetep bae teu jadi terus bae inkar kafir maksiat kumaha ta ujung-ujungna dia geus beak pola beak tekah geus kabeh dikerahkeun rasul ngerahkeun dakwahna teu bisa ku Gusti Allah langsung ditegur tetep bae kumaha bakalna fatahna alaihim abwaaba kulli syai' cek Allah geus ku ari mah ku aing disuburkeun dibuka ku ari mah lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan-kanikmatan walah dibuka ku ari mah naon bae jadi duit cai jadi duit minyak jadi duit bensin jadi duit kabeh ku ari mah jadi duit di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro limbah-limbah anu guna nu teu guna ge ku ari mah dibeuleum jadi duit kabeh nu jadi duit atuh akibatna malalah mul jelema teh tanah dijualan gunung dijualan segala rupa dijualan zaman baheula teh kos kitu tangkal kayu dijualan gunung dijualan kabeh perebut siapa menang di pemerintahan baheula ge perebut nu ngajual gunung nu ngajual lahan nu ngajual hutan nu ngajual macam-macam rakyat gitu kena siapa bisa akibatna mewah kahirupan teh mobil sekedar mobil-mobilan tapi anu kelas miliaran gitu kene imah geus mung make imah-imah anu goreng bahkan ku nafsuna imah teh lain boga hiji 2 3 4 5 6 aya nu boga 10 imah teh kelas MM-an terus karena itu teh nya dah ngomong lah ya urang maksiat ge geuningan mahmu ya urang maksiat ge subur dah ieu nu ngomong-ngomong cenah segala siksa sagala bohong teh terlena ku kemewahan dunia ieu nu baheula ieu mah nu baheula teh karena itu nu kuari mah leuwih parah nu baheula ieu nu karena itu bohong Rasul ngomong-ngomong ge buktina urang mewah jak kuari kendaraan atuh jah mewah ibadah mewah urang jah zina bae ge jeung awe sakadaek da jati dinaonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai' berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan masyaallah karim ayatnya numantak rahimallahu abdan tadabbar hadhihi ayat Allah merewelas asih ka jelema anu mikir ingat-ingat kana ieu ayat lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mun urang boga anak bejaan sing hade ceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi kadituna akhadnahum bagtatan sing hade ceng adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae sing hade ka tetangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyikana ka Gusti Allah sia ku utusan aing ulama-ulama temempan ku aing bae geus temempan cek nya manaon teu kupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum bagtatan na'udzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarangikeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah subhanahu wa ta'ala nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu nu dibere tenaga tanjirkeun melalui tenaga nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta eta fasilitas pabere Allah jang ibadah ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh
hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya salila urang berdaya urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah ketika urang teu berdaya tetapi urang teh geus terjepit jasa doa ka Gusti Allah Allah maha uninga ke Allah anu nurunkeun azab langsung sakaligus kitu bae geus wae hari di Jakarta atau pemilihan gubernur tengges mulai kafir coba eta teh kumaha sagoreng-gorengna ai muslim pan rada deres peta bagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahud walan nasor hatta tattabi'a millatahu ngaran kafir mah musuh bae sajahat-jahatna nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna eta pan geus mulai diduet-duetkeun ku sekarang itu eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu seje terus jeung calon-calon lagi nu bararagus deui ieu mah tinggal fatahna alaihim abwaaba kulli syai' kadituna akhadnahum bag na'udzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah subhanahu wa ta'ala deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi bil fil asabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung urusan onta abdi atuh ai Baitullah mah nu Gusti mah enggak teges kawasa teh turun pan burung ababil kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung gedungan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngalawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyeun seserang-serangan atau nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri manggeus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah saagama urang nu aya di luar negeri baik di Libya di Irak di Iran kitu di Saudi Arabia Yaman dan lain sebagainya Timur Tengah saagama atau diurang kabehan seagama urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala diberi istiqomahan ku Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tetap agama Allah tetap jaya agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala bibarakati ummil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin can kaburu bae wallahu Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina wa sahbi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanatabi'al hawa Allahumma ihdina siratal mustaqim Allahumma ihdina siratal mustaqim Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah